Salat di nu galengan menang teu? Menang. Salat na luhureun batu menang teu? Menang. Salat na luhureun lapang menang teu? Menang. Sarat na luhureun taneuh menang teu? Menang. Menang asal sing bersih. Lamun asal sing bersih anu kudu disucikeun naon? Masjid kudu disucikeun, walungan kudu disucikeun, susukan kudu disucikeun, taneuh kudu disucikeun, gunung kudu disucikeun. Nek nanya ari taneuh boga saha? Allah. Cai boga saha? Allah. Gunung boga saha? Allah. Lamun ngaruksak cai ngaruksak saha? Ngaruksak Allah. Kalau mau ngaruksak gunung ngaruksak saha? Allah. Ngaruksak sawah ngaruksak saha? Allah. Nyiduhan taneuh nyiduhan saha? Allah. Ngerti? Ngerti. Jadi micen luntah kasusukan sekolah lain. Sekolah. Lain bisa teh. Ini temen jang, musik-musikeun. Micen luntah di jalan, motoran lain. Motoran. Micen luntah kasusukan motoran lain. Motoran. Micen luntah ka sawah motoran lain. Motoran. Allah ngamak teu? Ngambak. Heuh, sia teh. Kulantaran teu nurut ka Allah loba panyakit teu? Loba. Heuh, eta teh. Loba kasusah teu? Heuh. Loba. Di jalan jelema parasea teu? Pasea. Di sawah parasea teu? Pasea. Di sekolah parasea teu? Pasea. Di DPR parasea teu? Pasea. Di kantor parasea teu? Pasea. Datang nganggap Allah di tempat etana. Dengekeun ku sia. Ngarti? Ngerti. Heuh. Heuh. Nek eureun jajan. Orang jajan maksudnya. Arek eureun jajan moal. Moal. Kemarin disebut jurig. Mung. Mung. Nek eureun jajan moal. Lek. Arek eureun meh disebut manusa. Lamun manusa mah tong jajan. Mun jurig terus empek jajan. Tapi jurigeun. Apa jurig? Apa? Oh. Kumaha sok? Kumaha desa kali deui kumaha? Mak. Sok. Jurig. Jajan. Oh, iya jurig. Wah, gitu. Nek jadi jurig nek jadi jelema. Jelema. Jelema kumaha? Ma. Angkat sakola. Angkat sekolah. Nuhunkeun doana. Nuhunkeun doana. Di luhur sahibas ramu ti handap sahibas dampa. Di luhur saya pas Nedapangjian kamu. pangriksa mugia laku lampahna sing aya di nu kasampurnaan. Cek mana tebral mangkat kasep neangan naon belah itu. Nya ngarti teu? Ngerti. Jadi kieu sim kuring di Purwakarta nuju meloporan ayeuna ngadamel peraturan bupati pendidikan berkarakter. Ai perkawis jajan mah di Purwakarta tos teu aya. Nu kadua barudak teu meunang make kantong anyar ka sakolana. Nyieun kantong ku sorangan nek tinu tarigu rek tinu karonggoni pek sarua sararea kabeh. Diajar naon? Kemandirian. Sakola teu meunang ngabebani orang tua. Sabab naon? Justru sakola kudu ngahampangkeun kolotna sabab budak dihiberkeun ka langitna. Kitu. Nya ulah riweuh beak kebon beak sawah di jarwalan budakna sakola teu jadi nanaon. Terus kawin. Tatanggapan ngajual imah engke ngajuru bagian indungna deui. Heuh teu? Lieur teu sakola kitu? Iya. Lieur. Heuh, arek ka sakola meunang teu make sapatu sabab ka kelasna teu kudu dibuka sapatuna. Ruang kelas teh ruang kabersihan, ruang kasucian, kudu bage tempat budak ngaji, tempat budak salat. Lamun ka saka kelasna make sapatu di jalanna titincakan, niak tai muning, niak tai jelema, asup ka kelasna bakal jadi penyakit. Pendidikan agama eta teh. Di lemur sakolana asupna kudu jam 6 di Purwakarta ya enak. Jam setengah 11 kudu balik ka imahna. Di imahna engke kudu nyekel arit, kudu nyekel bedog, kudu nyekel pakarang, kudu mangkat ka sawah ka kebon, engke kanyahoan main game online dieureunkeun ti sakolana. Kanyahoan main PS dieureunkeun ti sakolana, dibubarkeun jeung PS sabab naon? Ngaruksak sistem berpikir. Cing rek jujur, ayeuna generasi ayeuna mungkin alus mungkin lieur. Mungkin lieur. Sarakola teu? Teu. Sakola formal nama bener teu? Aya nu macul di sawah, aya nu sarakola nu teu sakola. Teu sakola. Aya urang dahar tinu saha? Tinu macul.
Heeh. Jadi orang di Paraban kusaha kudu macul nya. Heeh. Arek teh sakola teh Embung. moal. Arek eureun jajan teh Mual. eta moal keneh wae.